Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu, marilah urang panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna urang tiasa ngariung dina kaayaan damang poe ieu. Anu dipihormat hulu sakola SMA Negeri 1 Bekasi, guru sarta staf sarta rerencangan-rerencangan nepangkeun abdi Deani Alia ti 11 IPS 1. Hatur nuhun atos masihan abdi kasempatan kanggo nepikeun biantara di saat upacara online ieu. Tema nu hoyong abdi sampaikeun yaktos kabersihan. Sanaos urang beraktivitas di imah margi pandemi COVID-19. Kabersihan henteu kenging diantep. Virus corona menyebar liwat percikan cai acai hiji jalma sabot wagel, batuk, sarta bersin. Hadeuna satacan pandemi, sabot urang bersin sarta batuk, urang atos netepkeun etika ngagunakan tisu atawa leungeun kanggo meminimalisir sumebarna percikan cai acai. Nanging margi virus corona, urang kedah ngagunakeun protokol kesehatan yaktos masker. Sabot urang ngajagi kabersihan yaktos ngadisinfektan barang-barang ti jabi, wawasuh panganan ngagunakan sabun, jeung henteu nyabak beungeut gagabah. Henteu seueur virus sareng bakteri anu tepang dina salira dibandingkeun kalawan kabiasaan anu kotor. Ulah hilap kanggo ibak sarta nerapkeun kabiasaan higienis. Ngabersihkan debu, ngaripikeun meja diajar, sarta ranggohan lianna, rohangan lianna, nyegah urang ti sagala rupa penyakit. Imah barobah kaayaan merenah sarta kasehatan terjamin. Kabersihan eta patali jeung kasehatan. Saderek sakantenan, demikianlah biantara abdi tiasa sampaikeun. Gampil mudahan mere mangpaat sarta tiasa urang terapkan. Akhir sanggem abdi ucapkan hatur nuhun. Aya pantun anu nyarios, gelis pisan lauk lohan, hirup merenah di balong taman. Hayu rancang jagi kabersihan. Kabersihan eta sapalih ti iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.